Pangdamel kendawala ieu bahanna tah. Sampurasun baraya saung wayang daraut ayeuna urang ngadamel wayang golek dawala tanapi punakawan nomor 2 ieu teh putrana Bapak Semar Badranaya baraya. Ieu teh pesanan Kang Joko nya ieu teh parantos lami panginten nembe di Bakalan. Tah urang mulain proses heula ngabakalan tah ieu urang papasan heula panginten tina kai golondongan. Tina kai golondongan urang potong terus dipotong mah urang papasan tos dipapasan urang ragaji ieu pikeun beheungna baraya ieu pikeun beheungna urang teras wae ragaji nanging ulah disapatkeun. Da ieu mah pikeun beheung baraya tah. Saterusna kitu urang ngadamel pikeun piirungeun ieu teh sakatanana antawis irung sareng panon oge hulu bagian luhurna urang jieun atanapi urang sketsa ti dieu. Tah ayeuna urang keliling oge ieu pikeun pibeheungeunana sakedik wae margi engke ge bakal kageserkeun ku perkakas anu langkung alit mungkin di mana tos beres ngabakalan tah tina ngabakalan keneh oge tuh tos di keserkeun deui kitu kumargi proses bakalan mah nyaeta teu acan janten gitu nembe pola nembe naon disebatna ari dina bangunan mah meureunan konstruksi tah baraya. Janten ieu mah mengukur konstruksi tapi ulah salah dina proses kieu ieu menentukan pisan janten kedah taliti kedah hati-hati oge janten engke kedah disasakeun keur ngajadikeun gitu ruang-ruang si kaina teh. Janten ulah langsung jadikeun gitu ukuran jadi dina bakalan ulah janten rada diageungan. Kumarin engke bakal kasedekeun deui tadi teh ti kuring bakal kageserkeun di mana engke mulain ngeureut atanapi ngarawut. Ieu teh meureunan urang rada puputeran heula ieu teh naon urang genti perkakasna ngangge anu rada alit kumargi ieu teh tiasa naon menjangkau sudut-sudut kecil ja upami perkakas nu kieu mah benten sareng anu tadi meureun nu rada ageung. Teras wae pokona mah urang papasan ieu teh tah sapertos kieu baraya. Ieu teh senina seni ngadek meureunan ieu mah lain seni ngukir nya teu acan kana ukir. Tah perlu kasabaran oge da berproses ari ngadamel wayang mah jeung eta seueur geuningan alhamdulillahna kitu nu ngintunan video ka kuring da cicing-cicing ge geuningan aya anu dialajar geuningannya. Tah kitu meureunan panghade-hadena jalmi nyaeta meureunan nu aya manpaatna keur balarea tah. Mudah-mudahan meureunan ieu oge aya manpaatna kitu meureunan baraya. Oge ieu teh bahanna sok setiap postingan kuring teh sok aya wae anu naon anu naros bahanna teh tina kai naon tah terkhusus nu ieu mah abdi ngangge kai jeungjing atanapi albasiah tah. Upami di teun kuringan nyaeta di Bogor tah jeungjing gitu disebatna. Tah upami di Bandung beureun ka ditu aya nu jeungjing aya nu albasiah gitu. Oge kuring sok ngangge oge kai lame sajabana ti kai jeungjing teh baraya. Naha bet 2 jenis kai eta anu dianggena tah eta ge tos teruji dina ketahananana oge dina ngarautna enakeun tah. Janten emang prakna emang bageanana gitu keur nyieun wayang teh. Oge nu sanesna oge aya kai-kai sanesna gitu di antawisna kai naon kai muncang cenah mah tiasa randu oge. Tah duka tah aya deui kitu sajabina ti kai-kai eta tah upami aya mah mangga we atuh urang obrolkeun gitu baraya. Tah ayeuna wangsul deui urang kendam ngabakalan tah urang papasan di bagian pipina urang rada taekeun ieu teh engkena teh dawalana teh rada tungkul baraya. Janten rada tungkul ieu teh ngadopsi tina Giriharjaan baraya. Tah benten sareng kaleran atanapi munggul pawenangan tah munggul pawenangan mah identik si irungna teh jeceng gitu kaluhur janten tanggah si dawalana teh. Tah ari kuring mah sapertos kieu kirang langkung bakalanana tah urang
Oke, urang lanjut kana part anu salajengna ya baraya. Hatur nuhun parantos, nongton dugi ka dieu sakali deui hatur nuhun cag.